Masak ayam goreng viral sareng ase cabe. Assalamualaikum guys, kumaha ye darama. Saking enakna ayam goreng anu saacana dikukus heula dugi ka ngadamel deui. Bumbu namanya atos di share dina video saacana. Sabari ngawalor pertarosannya kamari teteh cenah hoyong ningali prestona tah ieu nya prestona tutup prestona aya 3 tuh ituna nu beuremna. Tas ieu si pancina nya ukuran 8 liter ieu teh pancina teh. Tah ieu tutup pancina janten tiasa nganggo presto atanapi dianggo kukusan. Oh nya muhun aya nu kakantun tah ieu saringanana. Ayeuna mangukus dagingna henteu nganggo daun caunya arek nganggo eta we nganggo wadah. Wujud teu aya ieu teh daun cauna. Ari nyanak heula kaluar geura ieu teh nuju hujan. Haroream kudu hujanan baraseuh. Sabari ngantosan kukusan asak ieu teh bade ngadamel ase cabena. Tumis we ieu teh bumbunya. Bumbuna mah biasa bawang beureum, bawang bodas sareng muncang atos ngan sakitu. Ngan abi masih muncangna teh disangrai heula geuning saacan dilemutkeun teh nya. Tah saatos seungit bumbuna teras ieu teh dilebetkeun si cabena. Tah si cabena teh meunang meulahan kieu da ameh nyerep bumbuna. Ras we dicayan nya geus dicayan mah dibumbuan ayeuna di awal ameh nyerep bumbuna teh. Bumbuna mah da teu jauh tina uyah sasa kaldu sareng gula sing rada seueur. Tah tuluy we nya ditutupan da ameh tere hipuna. Tuh ase cabe can kungsi asak ieu teh si daging geus hayang digoreng. Tuluy we nya digoreng si daging teh. Sok kadinya arasup kana katelnya tong pasadak-sadak sok sing mareres. Tuh kieu nya ari boga 2 pagawean disakalikeun mah balik deui kana ieu dikecapan heula. Mun cabe bisa ngomong da meureunnan kieu nya ngomongna teh cenah karek ge dicagap atuh geus ditinggalkeun deui. Tah si dagingna tos asaknya tinggal we ieu teh diserok si dagingna teh sadayana sok naraek tuh dilebetkeun we kana piring. Ning tah teu kungsi lila ase cabe ge asak nuturkeun. Tah ayeuna mah tinggal we ngantosan ieu daging sajirangan deui acan asak. Kungsi lila geuning tah ngadagoan teh nya geus erek dipareuman deui si komporna teh. Tah kieu nya enakna teh lamun 2 pagawean disakalikeun teh tapi lumayan riweuh. Ayu urang taruang ayeuna mah kabita henteu piraku teu kabita tingali atuh ase cabena mani medok kitu. Ieu nuju ngedit mani asa lapar deui. Tah ieu teh tuangna teh tos gentos acuknya da tadi teh saatos semasak teh langsung ibak terasna tepan magrib. Sakitu wae tisip abdi nya hatur nuhun ka sadaya nu tos nonton wilujeng tepang deui kana video abdi salajengna.